حضرة النبي المصطفى. Sering urang dibere pepeling bahwa urang hirup di dunia ngumbara, tapi ngumbara mani habek-habekan poho kaler kidul, ieu ngumbara teh poho kabalik. Padahal manuku urang geus kasaksian guru urang, bapak kolot urang, bapak urang, emak urang. Komo musuh mah loba jasa geus jadi hitung teh mah. Tatangga urang bahkan aya nu anak, aya nu incu geus barali ka lemburna. Ieu ge urang tinggal nungguan, tur nungguan ieu moal kebel di nu paling moal kebel mah nu kolot. Moal kebel teh. Geus moal kebel deui tah mah. Jadi cek perhitungan matematika ge moal kebal deui. Urang doakeun nu kolot mudah-mudahan tere. Ya Allah. Tapi salajan dikitu-kitu ge. Kula sering ngomong mudah-mudahan Haji Pedi jaga kolot ya supaya ditarekeun. Nu pae urang curug orok. Nah iya segan. Aya deui nu maot teh pemuda. Aya deui nu maot teh handapeun nyana bae. Heran kula ge. Maksudna teu kanyana. Padahal ngadoa terus bae. Horeng ayatna nu tadi. Paeh mah horeng lain ku kolot, lain ku gering, lain ku susah, lain ku perang, tetapi ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot, teu budak teu awewe teu lalaki. Mentak urang kudu nempo ka ajal urang. Ieu aing irasi ajal ieu abeh siap-siap. Jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantel kakak adi, terus adina deungeuna hentang. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masya Allah karim. Nah ieu urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah, terus kuari urang ka alam dunia alam mulki, isuk urang ka alam barzakh. Sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, ngitungan batur bae pae, gorenganan ge mah ka urang pae teh. Urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang tilok dihitung. Tak tololna urang tah. Goreng si anu salah si anu salah. Salah urang tilok dihitung. Nah eta nu kos gitu jelema belon, kos polisi eta nu oh nya mah neuzekeun kasalahan batur pugunya nu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi diri. Nupang bahaya-bahayana ketika urang nyaritakeun kasalahan batur, ngoreksi kasalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kasalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah paheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kadua lah ka nerakana. Heulaan kiai. Heulaan kiai, ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh. Ieu keur carita dosa.
pangbahaya-bahayana urang hitungan dosa batur, kesalahan batur, kesalahan urang teu pernah dihitung-hitung. Dumadak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kesalahan batur, kudu urang bae dihitung kesalahan teh merenung. Oke. Aing ieu ti isuk tadi hudang, pangheulana ka deuleu naon? Oh, ping-ping si Mbah. Hiji. Hitungan tak hitung. Tas dalam ping-ping malah lain sakadar ping-ping, haju ngongkong. Eta terus itu introspeksi. Hasibu qabla an tuhasab. Nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli. Anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekelan jang ka lembur nu asli. Nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat, nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa, nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga. Ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli. Lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzah, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga, aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata. Apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa endek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mawa naon deui? Naon deui? Kan nyaho ieu budak. Bawaan kan itu. Apakah orang dek mawa seuneu nyieun seuneu, apakah dek nyieun istana, dipersilahkeun. Lamun kuari urang di dieu dek nanya bae heulanan, lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun sorga? Sia-sia tah. Ngeridit ngabangun sorga apa ngabangun neraka? Aisyah ngeridit ente. Tarol, orang curug tolol. Jangan ngomong. Tuh kan. Masya Allah, berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika urang salat, ketika urang zakat, ketika urang puasa dengan kata simpulna ibadah, berarti urang keur ngabangun sorga. Engke di sorga ge beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS. Di sorga gitu mah. Mangga ieu mah teu kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar sorga jeung mah. Maksudna antara sorga jeung neraka. Ka sorga henteu ka neraka henteu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ke lembur asli. Ketika urang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neuleuh kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh warat. Geus ngomong bae nya sabaraha duit sih eta? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun. Naik deui, waduh Fortuner. Wah, bohabat. Terus naik deui mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh. Wah. Nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bae. Urang lembur atuh ngaranna aja. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Ah. Masya Allah. Tak eta urang dedeleuan nu kitu bae. Aju ku urang dihayukeun.
Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ya. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh sakitu kitu nangis. Bakal jadi siksa. Tak urang teu inget ka kos kitu teh. Teu inget ka kos kitu. Masyaallah kari. Padahal urang kuari keur ngabangun. Nah. Urang kuari beli imah. Baju dibagus-bagus, kendaraan, imah. Sare ge pohara. Make kasurna teh nu buatan pasar Kemis teh. Inoak. Inoak. Itu bagus Inoak batu. Panas. Inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan ku orang. Begitu orang maut, roh orang keluar. Awak orang dicencerika. Baringkeun. Endetolan, dulur, kabeh, ngalayad. Tandian. Bungkus. Kencengkeun, pocongkeun. Teu nyaho eta sasaha. Apakah eta bupati nu kenceng? Kena gubernur leuwih kenceng deui. Polisi leuwih kenceng. TNI Hai kabeh ieu geus mah. Kiai sarua. Pocong-pocongkeun. Dipocongkeun. Teu nyaho eta letnan, eta jenderal, eta abuya. Kau mau kieu mah RT lain online. Nges. Dipocongkeun. Masya Allah. Dipocongkeun. Bawa ke kuburan. Renungkeun ku urang. Ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah, kudu aya spring bed ku ari samake heueuh. Nu kamari kudu make AC bae. Ku ari boro-boro AC. Ya Allah ya Rabb, saaya-aya. Kamari mah kudu kelega bae, kudu tiis bae, kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar. Kuari di jero kuburan diuk teu bisa, samak boro-boro loreng, boro-boro jas, boro-boro jubah, kain kafan saaya-aya. Renungkeun jubah ku urang, pangbalikan urang nu asli seperti eta. Anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan kamu anak siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh naonan di jero kuburan. Murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang. Nincakan urang. Anu kamari siap dan. Nyana anu nincakanana. Korek. Ada gua. Pangbalikan urang nu asli, Masya Allah, teu pernah urang direnung. Tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya. Jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum. Tina taneuh balik ka taneuh. Ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah. Kuari urang dipadu ku dua, hiji jasmani kedua ruhani. Ketika keluar khurujur ruhanil jasad, ruh balik ka Allah. Jasad mah urang dikubur. Nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui. Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci. Ketika roh teu suci, ku Allah teu diterima, ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang. Masya Allah kari. Nah, mantap kula boga dongeng. Hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham. Nyana keur diuk
duduk di sisi jalan. Jol aya panglima. Nanya panglima, "Pak, ya. Saya mau tanya sama Bapak." "Tanya apa?" "Saya kebetulan ada undangan untuk represi, untuk hajatan. Ada seorang anak buah saya, seorang anak buah yang hajat. Coba di mana tempatnya?" "Oh, cek Ibrahim Adam." "No. Atuh kaditu be panglima jeung anak buah. Barangkadinya kuburan." Sial jelema. Cek panglima kurang ajar. Nuduhkeun panglima ka kuburan, goblok meureun jelema. Langsung nyana balik deui ka dinya, siksa. Komandan itu panglima. Langsung disiksa. Cek huluna Ibrahim bin Adam. Alhamdulillah lagi. Cek panglima kok lagi. Sikat lagi. Oh, cok. Oh, geus carindul ieu ge. Nyana seuri we lagi. Stop cek panglima. Ini kenapa kamu ditinju, dipukulin kok lagi? Saya sedang merenungkan dulu saya raja. Orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adam. Emang kamu siapa? Saya Ibrahim. Untuk dipeluk nanti dulu. Saya dulu raja. Tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi, ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya. Kemewahan dunia nanaonan, keagungan dunia nanaonan, dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia, maka saya selalu merenung terhadap akhirat. Lantas kamu tadi dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah. Mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekarang. Bukala menuhun dia seceknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu kula dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya mah nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rob. Nah cek Ibrahim bin Adam, anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede. Kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh kadi itu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur, urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika urang mau balok. Aja pedi mah deuk mau balok kalapanya nama. Bloon. Iya. Sebab boro-boro ga kuburan ketika rek sakarat. Ketika rek sakarat, jelema kuabe sadunya. Merenung cuman satu yang diingat, Allah. Dek sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai. Sebab beusi nyasarkeun ka kiaian. Hiji be Allah. Embung nanaon? Embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos kitu embung. Kuari nya masal tuh di Kiai Pendi. Nah, ini teman gua cek gitu. Tapi lamun Mang Haji kamu Mang Haji goblok. Aing geus jadi kiai cek gitu. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah, eta lah ketika urang deuk sakarat pak kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggis. Sebabnya iya asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk pake itu mah asli. Ketika orang berhadapan jeung nu asli, geus teu bisa kukumaha. Berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut geus aya berbahaya. Masyaallah karim. Geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum. Cek malakal maut.
Haji Pendi salah aya naon sok Haji Pendi ulet tugas kula deuk naon nyebut nyawa ulah waka naon gitu cek walakal maut walaka kredit cadangan geus teu bisa kukumaha asli mentak jelema hayang nyaho bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran urang ge hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae lamun urang geus rela da sampai nyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Wacana eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji kira-kira mun isuk pae daek. Nggih, harapan mah. Harapan nih Mang jauh mah. Jauh. Sekali dia Haji Pendi mun isu pae siap. Kuari kieu tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu di dinya ngising di dinya daek. Jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzah. Nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Nah. Urang mah kuari ngan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar, nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun kami balik ke Allah kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi roh urang ke ngomong ketika keluar inna lillah ngaku kabeh ngaku jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku kafir Kristen Yahudi Konghucu Buddha kabeh ngaku innalillah kami nu Allah deuk ka mana balik atuh nya wa inna ilaihi rajiun kami kabeh balik ke Allah. Nah tinggal engke urang aslina bisa balik apa henteu ka Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit dasar pelit teh barang bere nyana keur kieu bae dihareupeun ieu mah jol aya nu menta-menta begitu aya nu menta-menta maksa kulantaran maksa dibere lah ku nya minta duit dibere duit indit karak ke 10 lengkah babalik deui kula minta cai atuh cekeuna cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk geus bare duit tangga tadi tuh duit geus bare men tadi bae henteu tuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus tadi tuh ini bare duit sia bae ini kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh begitu ngimpi kiamat begitu kiamat langsung giring mahsyar kebeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok akhirnya ka sorga barang datang ka sorga teh eueuhna naon di sorgana eueuhna naon imah eueuh kadaharan eueuh bubuhan eueuh air batur mah ala lagreng oh Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kitu Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon. Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon. Akhirna kan nyana bebeja.
ka pagaweana malaikat. Malaikat, ai naon ieu? Surga. Kota sesuai aja nu diucapkan ku Kangjeng. Gitu. Cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya. Kok itu batur ala lagreng. Kendaraan mewah, pakaian indah, bidadari bereleng, bubuahan lo. Kulau boro-boro naon ieu? Ieu naon boro-boro bubuahan. Inya sakadar saasup-asup gawe. Ieu bohong ieu Kangjeng Nabi. Cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung. Adapun ngabangun sorga kumaha di dunyana lantaran ieu maneh mah teu daek ngabangun di dunyana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang. Ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga. Ya langsung hudang merenung. Hudang langsung kieu ya Allah. Ya Rabbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan. Tuh bangunan. Tuh, eueuh bangunan, eueuh makanan, eueuh nanaonan. Masyaallah. Eta ge nya boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa. Di harita nya barahan bae geus terus. Asal anu menta-menta, komo jahe mah. Tahu barahana overdosis teman. Kudu barahan bae geus naon aya. Masyaallah. Akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah. Begitu ngimpi asup deui ka sorga, ya Allah ya Rabb. Bangunanna indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat, iyalah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar. Lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit bae ja. Teu daek barahan teh teu daek pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa jak kuari kuari teh lain tambah barahan tambah pelit. Masyaallah. Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang deuk ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun, atau urang deuk ngabangun surga melalui ibadah, terserah. Eta mah kaayaanna diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salina hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sakali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema nu mantak diangkat jadi nabi, nu mantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadung Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, cek Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, ndek kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah ndek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat, abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah.
eta hebat malaikat Jibril salila hirup ulama deuk beberean bae bu pon bare tak boga niat deuk beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere ih teu meunang manggih nu sugih asal manggih nu sugih bae haju bae nyieun bae nyen proposal bangkawarahnya sih nah ieu urang ulah ngadoakeun goreng baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah suami istri susah maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji endogan isuk jual endogan jual eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga naon deui bagawena ngan magahan ngaji tetapi nyada bisa seserian jeung pamajikanana lempang indah teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan hareudang di jero mobil AC mah AC hareudang sial teh urang curug tolol ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah aja serta imah tangga kos kitu teh susah tetapi kadeurna halimpu nu ngaraji loba ayalah pamalingan hasud cek babalingan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek kene paling ku aing kotokna teh emang pamalingan mah kos kitu intip pas isya paling bawa isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki teh jah eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotokna Allah dicokot-cokotna Allah ku Allah atuh urangna ge atuh Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah heulah ka cenah geus lah urang mah poe ieu ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun moal aya dicurug moal oh sing jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat ti isuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan kuari cek pamalingan teh aing lah sia ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ge biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut da ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesa deui jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot ke cabutan jadi deui kadukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae sakeneh ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang wali ahli Allah datang nyana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh kiai dipaling maksudna cenah teh lah ulah halalin puting beta kiai ayo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha cenah kene istikharah si kiai teh ka Gusti oh
ieu mah panyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipaling ngadoakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae ke mah cager Masya Allah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain kiri lain boga kotok boga tapi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku galede ulah sial kiai hese jasa cek hese jasa kiai Masya Allah terus isuk datang deh ke ibuna baji jadi lain boga kotok boga itu hari anu maling jadi kotokna nyaon teu nu malingna eta urang dia sebenarnya urang maman lagi kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajauhan mah pan nu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cagena ya asal beuki bagus bae bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teu daekeun ngadoakeun goreng Masya Allah eta kiai kuat jasa kuat akhirnya meleh deet ngana datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Isa kula nu meuli kotok kotok san kotok kiai Masya Allah atuh masalah meuli kotok kok buluna jadi kadinya ya iya jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager nah ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula ya tuh kula ngomong ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah manjangan deui nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ya supaya jadi obat bae ieu mah kula mah doakeun goreng kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran akhirna nyana ngadoakeun goreng maksudna mah supaya cager henteu aya naon di hate jang nyageurkeun ya Allah ya Rabbi hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna karunya kula ya Allah ya Rabb ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tresep jasa sabarama dipali ku jelema ieu atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat harita kene cager cager spontan kiai kotokna paraeh kabeh anu tadi teh nang pamere teh lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng paraeh kabeh kotokna dibales tuh jadi eta teh sebenarnya namanya embu ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan nah ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai deuk jadi pedagang deuk jadi pemerintah TNI deuk jadi polisi deuk jadi naon bae hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geura indah jasa jah hirup teu kudu jadi kiai henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi askar apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tanina henteu Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagangan henteu ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur asli urang jadi polisi
sing jadi polisi nu takwa sebab polisi ge bakal paeh. Urang jadi TNI sing jadi TNI nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa sebab bakal paeh. Di kiai ge loba nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung. Di Lampung mah teh sarua KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ke Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir maca kitab ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang katanya. Melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala. Nganeangan coba ge di Indonesia tentara nu lillahi taala. Coba neangan anu polisi anu tasawuf. Atuh aya loba henteu. Aya polisi nu tasawuf anu mah digeleng kahujanan kitu, polisi tidur. Itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuan Syekh ka surgana. Di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis ieu nu ngabangun majelis saha? Dagang di mana? Nah, bisa tenang orang. Iya, tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Yai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun?